Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Syakira Layut Rizkia Putri bade ngadugikeun biantara anu judulna beriman kana qada jeung qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji sareng syukur urang songgakeun ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Agung. Puguruh anu dipika hormat sareng rencangan anu dipika nyaah beriman kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah. Selain teh eta bisa oge nyadarkeun urang dina sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah. Matak ayeuna qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang. Salila urang hidup di dunia, masalah atau rintangan anaon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakan ketetapan ti Allah. Jadi beriman kana qada jeung qadar ieu teh tiasa ngadorong urang untuk bersyukur. Sakieu wae biantara ti abdi upami aya cariosan anu teu marenah dina hate abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.